Sampurasun. Dulur-dulur anu di lemur, baraya anu di kota, wargi-wargi anu di bumi, cunduk karena waktu, ninggang karena mangsa. Ayeuna urang tiasa patepang deui dina acara DHS Dongeng Heureuy Sunda. Diasuh ku sim kuring Mama Arif Hidayat, kalayan ngabantun carios. Judul cerita Imah Bocor. Ayeuna tanggal 10 Ramadan 1442 Hijriah. Si Janoon harita aya di Jalan Otista, meuli batu ali, terus batu alina dibaredogeun, dibalangkeun, dipiceun. Bakatku kesel ningali tukang batu ali geus sababaraha jam pagaweanana ngosokan batu ali. Kesel ningalina. Sanggeus ngabaledogeun, ngabalangkeun batu ali, leos si Janoon ngaleos neruskeun perjalananana. Bahamna ditutupan make masker. Anu kaciri teh tinggal panona we wungkul molotot luak rieu. Sanggeus nepi ka pintu gerbang Kebon Raya, si Janoon ngerasa kangen, ngerasa rindu, geus lila tara jarah ka Mbah Jepra anu tempatna atawa makamna aya di tengah-tengah Kebon Raya. Saperti kauninga, makam sareng makom teh beda. Makam sareng makom beda. Naon bedan antara makom jeung makam? Ari makom mah disebutna patilasan. Ari makam mah kuburan. Nah, jadi patilasan jeung kuburan. Tah, ulah aneh karuhun urang baheula makomna teh seueur loba. Sapertos Syekh Mansur makamna aya di Banten, tapi makomna aya di Ciapus. Di Ciapus aya. Nepi naon teh nya kitu deui reng-rengan para karuhun lainna. Seperti Eyang Jepra, Eyang Kair, Eyang Baul, Eyang ieu nanti Eyang Dalem, Eyang Rangga Gading, Eyang Rangga Ulung. Kum kasadayana sayu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makom atawa patilasan teh contona sapertos kieu, sapertos kieu makom disebut makom teh. MAH, terang teh MAH. Pernah siaran ngadongeng di Radio Elpas, terus pernah ngadongeng di Radio Virgin,
pernah ngadongeng atau siaran di radio Sifat Tahunan, terus pernah di radio Trisara di Cianjur, pernah di Fortuna di Sukabumi, pernah di radio Priangan Bandung, pernah di radio Wahana Cirebon, pernah siaran di Antares Garut, pernah siaran di Rangkas Bitung, di Pandeglang, ke hari tengah hiji kena Jawa Barat, jeung sajabana taeta nu disebut patilasan alias cek bahasa yeuna makom. Seperti di Cikaret, seperti upami urang kahajinya di Cakat Kabah aya namina makom Ibrahim, patilasan Kangjeng Nabi Ibrahim. Jadi sanes makamna, sanes kuburanan, makomna, patilasan. Urang lajengkeun deui kana dongeng si Janoon anu harita aya di pintu gerbang Kebon Raya. Susabab geus lila bisa tarajara ka Majepra anu aya di jero Kebon Raya. Atuh teu loba pikir deui, gancang meuli karcis terus asup ka Kebon Raya. Tapi ayeuna mah teu rame model baheula, maklum lah ayeuna mah keur dayaan situasi pandemi lah, COVID-19 alias zaman corona anu tangtu dina segala hal dibatasi. Tah di jero Kebon Raya, si Janoon teh luak rieu gitu ngagedik gitu balempang bari luak rieu katinggal aya kolam anu pinuh ku tatangkalan, malah kaciri aya anu naon ngadaplok. Naon nu ngadaplok? Naon nu ngadaplok? Si horeng kodok teh ngadaplok teh dina eta kolam daya kodok. Dina waktu Pilpres 2018 ieu kodok terkenal sa Indonesia. Lawanna teh kampret. Aduh. Jadi kodok di Kebon Raya ngandung sejarah bisa terkenal sa Indonesia. Kodok kampret, lawanna kampret. Alhamdulillah kodok bisa unggul menang sabde tiu ku Mbah Jepra. Gitu tah nya. Barang nepi ka mana makamna Mbah Jepra. Barang nepi ka makamna Mbah Jepra, karasa suasana teh ning. Karasa suasana ning. Ning, karasa tenang, karasa tentram, gitu. Harita teh, kela ya ini iya asup hese, aduh, ampun. Karasa ning, tenang, tentram. Naon tenang, tentram, ning gitu karasan teh di makam teh beda rasa teh salian di makam Mbah Jepra teh aya anu naon teh aya
aya Mbah Jepra di dinya tehnya, aya Ibu Ratu Galuh itu tempat mah. Terus aya Mbah Baul di dinya teh makomna. Nah, malah aya sakawal mah anu nyebatkeun Jepra teh singkatan tina Jaya Perkosa Sumedang. Wallahu alam namanya teu langkung. Tidinya kaciri kuncen mah Jepra nyamperkeun. Kenal paningan namanya kenal. Serang ramana kenal, serang aja lagi kenal. Terus saya dari kayak dia tah. Dari bongkok ngaronyok lah cek bahasa itu nana. Bongkok ngaronyok dihareupeun makom Mbah Jepra. Bongkok ngaronyok. Sangat ngobrol lagi dua nyaritakeun para karuhun di Bogor. Anu istilah ayeuna mah jarah kitu teh disebut teh wisata spiritual. Waduh, hebat. Wisata spiritual. Jadi piknik pikeun ngabeberah hate. Nyaksian ngesian batin. Ngemplong kerasa atuh. Dikeresakeun ya. Di tempat panjarahan eta pangi jeung urang empang lolongok mari bejana ngaranna mah mau disebutkeun. Pokona urang empang lolongok pangi dikeresakeun. Keur jarak kene di jadi jarak kadinya teh ti mana? Lain ti diungku ti mana? Kumpul gitu tah. Tah pangi jeung urang lolongok. Ngadongengkeun Mang Cai. Mang Cai teh pikeun urang Bogor mah geus katelah kasohor. Mang Cai teh geus kasohor. Jamal teh meunang digeunggeureukkeun. Teu meunang digeunggeureukkeun. Teu meunang kesal, teu meunang digeunggeureukkeun. Mang Cai teh geus kasohor lah. Di Bogor mah lamun nyebutkeun Mang Cai teh empang geus pasti loba dongeng teh. Engke urang dongengkeun hiji-hiji di antarana ieu dina hiji waktu eta teh Mang Cai teh ieu ngomekeun imahna bocor. Imahna bocor. Eta imah bocor teh ku Mang Cai teh diomekeun. Tapi eta imah teh bocor deui, omekeun, bocor deui. Terusnya bocor. Kusaha ngarasa kesal. Kesal atuh bayangkeun we. Geus sababaraha kali naik ke luhur, bocor deui. Kesel Mang Cai teh. Kesel. Mang Cai teh nyokot gandar eta mah. Nyokot gandar. Teu anta parah deui. Eta imah saudara-saudara anu bocor teh dirojok ku gantar gentengna. Bari ngomong kieu atuh. Bakat ku keheung meureun. Sia ku aing dirojok jadi empang saimah aing. Aduh. Meureun kesal. Ngomekeun bocor deui dirojok pecah kalian jadi empang saimah aing. Terus nase cag urang cekapkeun dugi ka dirilah. Insyaallah engke urang lajengkeun deui dina judul anu beda. Ulah hilap, subscribe, like, komen, share, mio.